Nya aduh ieu teh abdi teh ujug angang dia teh teh hayang mirarian pada melan bumi di bumi teh gaduh jeung dahar-dahar acan gitunya ya abdi mah hayang gitu boga pada melan anu matu bah ieu teh abdi teh hayang jelas di mana we abdi mah nyangan pada melanana. Da cek si Abah oge sok mudah-mudahan kapanggih pagawean ayeuna yeuh mudah-mudahan gitu ya Allah abdi Sep, kemana Sep? Bos geus putar-puter we bos sorangan mah bos di kamari bos nyangan pagawean nganggur geus berbulan-bulan ieu teh hayang boga pagawean. Pagawean mah aya Sep, urang ge boga pagawean mah loba Sep. Hayo Asal daek urang gawena. Daek maneh sanggup gawena. Sanggup hayo urang mah sok di mana ieu na gawena yang penting naon wae urang mah dititahna sok ayo. Cuman saya teh boga nununganana. Kurang bagus. Oke. Kumaha carana supaya bagus? Urang mah ngadenge, urang ge cek batur, hayam haram ieu naon we? Hawar-hawar kitu cek batur. Aya cenah di tongo Abah. Ngadenge urang ge cek batur. Atuh mudah-mudahan. Didinya aya arek panggilan ci Abah mah terus digande. Aya cenana jauh. Alhamdulillah, mudah-mudahan coba we urang mah da cek batur lain urang pribadi gitu cek urang cek batur gitu. Ayeuna kumaha lom teh mah? Ya ayo diantar. Ayo urang mana tapi? Urang mah. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kenapa? Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Jangan Sep cager. Alhamdulillah, Mbah. Geus lila ye. Aduh. Geus lila. Kumaha bejana kumaha ye. Alhamdulillah, Mbah. Geuningan abdi teh tas kengeng, Mbah. Enjing cenah ada mah teh, Mbah. Oh, syukur. Alhamdulillah enjing da mah teh abdi teh. Syukur. Di orang carang dia tah, bos. Oh. Tah diajak bos tah gitu. Paling enjing cenah da mah teh. Oh, gitu. Naon wae cek anjeunna cenah tiasa macul, tiasa kolam ka kolam ya mana wae lah. Abdi mah mangga wae terserah gitu, terserah si bos lah di abdi mah gitu. Oh iya bosna ieu. Iya bosna. Kumaha ye ti mana? Nu ti mana? Ai abdi mah, Bah. Caket di Bogor. Oh, ti Bogor. Kana di mana-mana di Bogor. Alhamdulillah urang tiasa Alhamdulillah. tepang. Nya eta buku bea, Bah, abdi teh gaduh dunungan. Jadi kumahanya dunungan teh jadi serba salah koret, Bah, supaya bager ieu kumaha carana. Oh, gitu. Tah eta teh gaduh rencangan ti duaan ieu jadinya teh damel teh. Ari koret mah hari cek Abah mah gampang hari koret. Nu penting urang kudu rajin we insyaallah moal meureun moal koret ari rajin mah. Sok aya, Bah, jenting rajin ku bage koret. Pan abdi teh tos lain ti ieu wae meureun anu damel teh gaduh dunungan. Waduh, jenting rajin kumaha oge koret, Bah. Tah ayeuna kieu Abah rek nanyakeun. Tapi ari digaji mah dibayar. Dibayar gaji sih. Saibaratna lamun gaji 100.000 teh 100.000. 100.000. Teu dikurangan. Heuh. Tah eta hak maneh. Benar. Hak maneh. Tah lamun masalah mere mah sedekah ngaranna. Berarti jelemana tara sedekah tah. Oh, iya. Ngan lamun tanaga urang dikurangan kakarek protes. Mun tanaga urang teu dikurangan seberat gaji 100.000 dibayar 100.000. Tah kakarek Asupan teh kieu, Bah, ieu. Wah, bukan anak buah teh bager rajin nya meureun teh mana teh ieu. Ai sugan teh
Mana teh ngalewihan deui itu gajina hayang tadi seutik gitu bah. Oh, eta mah ngobrol urang sorangan, Bos, gitunya. Bos, pan abdi di dieu pan gawe teh ngan ukur teu ka jam 4, kadang-kadang abdi jam 5, kakarek eureun leuwihan atuh. Ngobrol. Jadi istilah nama ada lamun cek keterangan teh mah ada hitam di atas putih atau ada kata-kata yang dipercaya. Jadi lamun ujung-ujung ngare teu pararugu mah hese atuh. Sabanya wadulnya banyak. Sarwajeng waduh. Beri ngarokok bah. Oh aya udud. Aya bah, tenang ya bah. Jadi udah kuli-kuli oge. Coba jang. Duh pangyanakeun cai itu di tuh. Abah ge hayang nginum da. Coba saya napa? Gelasnya keun bae dah. Nanti aya gelas. Keun bae teh naon. Yang minum ya. Minum sorangan we, saya mah tuh dibere gelasna. Karena lagi atuh di kebon di dia mah. Pan urang mah ngan ukur istilahna dia mah nongkrong da aya naon sok ti mah. Jadi gitu orang kembali ke pongkok pangkal masalah. Jadi boga dunungan kan koret dah. Geus dileuwihan oge tanaga teh tara mere leuwih namanya. Tetap sakitu keneh. Tah ayeuna supaya ngeunah ka itu ka dieu ngobrol duaan jeung dunungan. Kumaha gitu pan abi gitu loba ka itu ka dieu. Ka itu ka dieu sabaratna ditah balanya ditah meuli itu meuli ieu kan teu mere ongkos atuh minta ganti-ganti ongkos. Ayeuna gawe urang dileuwihan biasana jam 4 tapi ka jam 5. Atuh minta pangleuwih jadi ngobrol heulangan engke lamun teu geus ngobrol kumaha jawabanana. Pan bah, jar. Dununganna jarang kan dina bah. Kekajian jarang oge pan sakali ngomong ge bisa meureunnan. Kamu seminggu sekali sih leuweung keneh bah. Tapi kan bisa meureun eta lamun narima duit kumaha sok kumaha. Eta mungkin paling enggak pengen kegajian. Karena ayeuna mah aya telepon. Kamu bisa main telepona. Pan teu tiasa jadul lah meureun bah. Bisa wae namun anak urang anu incu nu HP na teh jadul bah kumaha atuh. Bejakeun balangsak jadi bos oge teh. Oh gitu. Ari baheula mah keur abah budak nelepon teh sok tina seeng. Heur cai sina saheng. Geus saheng inget tah bapak abah sok ka Jakarta. Keur nyeng sering teh saheng disiuk ku gayung. Dibahekeun, "Pak, geura balik geus teu boga beas." Datang bener. Bah, anu bener bah menyati nganyuk cai tina gayung di sereng-sereng terus di Ieu seeng. Heeh. Keur nyeng sering saheng. Disiukeun dibalikeun tah. Siukeun diangkatkeun, curugkeun deui balikeun deui, dibalikeun deui cai teh kana seeng. Pak, geura balik. Ieu dieu mah geus teu boga beas, balikeun deui 3 kali. Pak, geura balik. Bener balik lain heureuy. Apan ngaranna ge ilmu kolot baheula atuh. Tapi ai keur sorangan kritik keneh mah bahasa kok aneh teh baru buat telepon teh. Sok ningali gitu tina TV-TV-nya banding telepon bisa ngomong sorangan aya jalmi teh. Cek aja lemah geblag apa kumaha cik sorangan teh ngaromong. Pada eta mah zaman canggih. Mata kudu pinter teh di dinya. Kudu pinter teh di dinya. Eta mah zaman canggih atuh. Ayeuna mah. Jadi istilahna ari baheula mah model jampe oge. Jampe pan ayeuna lamun rek dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar lin. Heeh. Baheula mah lain. Bismillah mungkulnya. Lain. Aya jampena. Naon, Pak? Jampe dahar. Heeh. Baheula mah kieu Sri Putih panungtun hurip panjiraman badannya isun gogodong nyawa gogodong ingdatullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta mah jang jawokan berenang bah, pada kitu mah balik ka awewe berenang asa kumaha. Jampe dahar Sri Putih panungtun hurip. Sri teh pare. Beas bodas panungtun hirup cek bahasa Sunda mah dikatakeun ku bahasa Sunda. Bahasa Sunda Sri Putih panungtun hurip panyiraman badan, nyiram badan urang. Ya isun gogodong nyawa nya urang teh dauna nyawa.
Ya isun gogodong nyawa, nyawa ingdatullah, nyawa teh di Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teu aya diwajib nu dibadan angin Allah. asa kakara-kareung mah dileutik teh Eta mah budak kakarek kamari. cuman nyaho teh bismillah we am we Eta mah bismillah geus kabelah dieu geus aya umat Islam pan baheula mah Hindu di urang. Eta anu disebutkeun jang jawokan atuh keur pertama aya Islam mah bismillahirrahmanirrahim bisa nyambut tangkal kalapa. Ayeuna mah geus dieulik-eulik, geus dilagu-lagu teu bisa nanaon. Sok ayeuna mah. Bener eta urang ngomong. Da urang mah baheula ya Abah ya. Keur budak nanaon oge. Sare jampena teh nu kararitu. Erek sare pan ayeuna mah bismika Allahumma aya wa bika amut. Euleun. Bismika Allahumma aya wa bismika amut. Wamut Wa'mut. wamut dah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gitu kan? Jambe sare. Ari baheula mah lain. Aya 2. Aya di eureup-eureup dipantau aing di tengah mah eureup-eureup ngajodo aing tumanina hiji eta. Terus deh aya nu dug turu ati tangi rep madep maling Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh jampe baheula mah kitu. sigana mah si Aming moal nyahoan si Asep nu Nyamoal atuh eta. sorangan geus kolot teh nyaho gitu. Uceuk kadenge gitu nyaho ge uceuk. Jadi baheula mah pan batu combong batu ali combong bisa dipakai ke awewe baheula. Ayeuna mah teu bisa. Combongna combong Jepang ya. Asal boga bensin jeung oli kan korong bisa anu Sebab nempel mobil, gitu. mau sedan, mobil nu alus karek awewe daekeun. Pan baheula mah dijampean. Dijampe baheula mah. Ieu tah, ieu bae urang bari ngarokok ye, aya awewe. Cek jero hate teh kieu ye. Asihan aing sira tu duyung pang duyung acining asira semulang datang ngalangkang sir eling manting nguriling beral meang ngoleang mulang. Ik indit ngulincing balik sausik malikap di hati saring kakring kakap bidang dam mangkaulas mangkasih kawakin. Udah kieu tah. asigana ayeuna ge lamun diterapkeun gitu masih eta meureun bayah yakin bah Ya ayeuna mah pan ceuk urang oge anu cereng atau tep tewewet lah langsung iwati comong Jepang. Langsung Mobil halus loba duit geus awewe mah nuturkeun. Eta bangsa nu karari itu geus teu neurak ayeuna mah. asigana bae teh kalau cuma Jepang